Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur dangu sadaya di mana bayana wilujeng patepang dangu deui sareng emang di acara anu maneuh dongeng Sunda di tepasna dongeng Mang Otong Channel. Hayu urang di dieu siling duakeun mugia urang sadaya selalu aya dina penang tayungan Gusti Nu Maha Gopur. Lengkah langkah anu misalah mugia kenging panghampurati mantena. Amin ya robbal alamin. Hatur nuhun kadulur dangu anu tos satia manco satia ngadangukeun dongeng-dongeng emang oge satia ngarojong satia ngadepongan kolom komentar. Hatur nuhun kasadayana. Oge teu hilap kangge dulur dangu sadaya anu nembean pisan nepangan ieu channel, mangga di subscribe heula. Teras ditoel tombol loncengna supados kenging pemberitahuan atanapi notifikasi ti emang lamun emang ngalajengkeun hanca dongeng nu katunda. Teras diacungkeun jempol bagusna, dicoret-coret kolom komentarna, dibagikeun, diserekeun di sosial media WA, Instagram sareng sajabana. Hatur nuhun tina pangrojong dulur dangu sadaya. Hayu urang teraskeun hanca dongeng nu katunda dina jejer carios Dedemit Leuwih Buyut bagian nu ka-47 yasana Ki Dagar. Ulah hilap cur cikopina kaparayun. Hai tot. Dulur dangu sadaya kocapkeun sanggeusna kajadian aheng di lembur sugih mukti. Nyaeta ancur leburna karajaan siluman buhaya Banyu Maruta oge kabeuleumna Mang Kosim nu rubah wujud jadi buhaya sarta imahna Mang Kosim anu kahuruk ku seuneu nu ngabebela. Lembur sugih mukti teh jadi genjleung ku kajadian eta. Di mana-mana nyaritakeun Mang Kosim anu muhit muja ka siluman buhaya. Sedengkeun kulawarga Mang Kosim Biana, Arman, oge Dewi diampihan ku Pak RT kulantaran geus teu boga saung-saung acan. Pak RT anu minangkana jadi kokolot di eta wewengkon ngajakan ka warga lembur pikeun ngawangunkeun imah Biana. Sakabeh warga oge satuju lantaran Biana teh jalmana bageur kacida. Antukna warga teh gotong royong. Pak RT ngabagi tugas ka warga lembur, aya anu kabagian tugas ngalakayu ka kebon, aya anu kabagian ngalabahan pihateupun jeung sajabana. Singketna carita, imah Biana teh geus ngadeg deui. Panggung imahna teh geus disalamatan sagala ngariung ngirim doa cara biasa. Terus dieusi sanajan sakabeh rohangan blang-blong can aya naon-naon. Sakitu oge Biana sakulawarga teh nganuhunkeun pisan ka Pak RT oge sakabeh warga lembur.
Harita wanci sariak layung di pilemburan. Kacida mata kuasna tutuhan robah warna koneng umyang lir emas sinangling. Kahibaran ku cahya layung nu sumirati tebeh kulon. Tong ngeretreang di sarada angin leutik ngahaliwir dang daunan pating arulang kawas anu ngagupayan. Ditepas imah panggung nu anyar ngadeg aya hiji awewe nu keur ngahunjar bari nyarandekeun awakna kana bilik imah. Nyang hareupan ci enteh nu masih ngebul keneh dibaturan ku bubuy hui jeung sampe nu diwadahana ku ampar daun cau. Paromana teh semu alum siga keur loba nu dipikiran. Gap leungeun katuhuna ngerongkong gelas ci enteh tuluy ditiupan suruput. Ci enteh teh disuruput bangun nikmat naker. Gusti asa bingung teu manghitung-tung. Asa ku loba-loba teuing nu kudu dipikiran. Kamana leosna anjeun teh Kang Kosim? Sanajan abdi sareng barudak boga pamikiran anjeun teh isin pikeun mulang. Tapi tetep we anah mah ngantosan anjeun Kang. Duh Gusti nu agung, abdi nyuhunkeun ka anjeun panghampurakeun dosa-dosa Kang Kosim anu tos mengpar ti jalan nu dipikarido ku anjeun. Eta awewe teh horeng bianah nu keur ngalamun mikiran Mang Kosim nu teu can mulang keneh. Oge lain eta bae nu jadi beban pikiran bianah teh aya nu karasana leuwih berat ti eta. Nyaeta mikiran Neng Arum anakna Juragan Barkah nu ayeuna mah jaljol bae ka imah bianah pikeun manggihan Arman. Duh Gusti, kumaha ieu mun geus sakuduna pun putra ngajodoh ka Neng Arum panggampilkeun pijalaneunana. Kitu geurentes nu aya di hate bianah teh. Mak, ti jero imah aya nu ngagero ngabuyarkeun lamunan bianah. Kah, ditepas emak mah man, walon bianah. Teu lila torojol saurang pamuda kaluar ti jero imah. Tayalian eta teh Arman anak bujangna bianah tea. Gek Arman teh diuk gigireun indungna. Pok nyarita ulah dilamunan teuing atuh mak. Bade dikumahakeun deui datos kieu kuduna. Urang duakeun wae sasarengan mugi Bapa teh dipasihan hidayah, enggal tobat, enggal tiasa mulih deui ka dieu. Arman teh siga nu apaleun kana nu keur dipikiran ku indungna. Amin ya Allah. Kumaha rek teu dipikiran aman? Apanan salaki emak bapana hideep? Walon bianah bari neuteup ka jauhna. Sumuhun mak, urang pasrahkeun we sadayana kanu kawasa nu ngagaduhan urang sadaya. Enya man, ari hidup teh rek iraha ngalamar Neng Arum. Emak mah araringgis asa unggal poe teuing ulin ka dieuna teh. Emak inggis jadi pi omongeun tatangga salembur. Bianah mudalkeun eusi hatena ka Arman bari semu bingung. Pok Arman ngawalon. Arman oge bingung mak. Bade ngalarang kumaha, teu kedal bade ngucapkeunana. Ari ngalamar mah kumaha mawe eta mah. Kumaha lamun minggon payun man? Cek bianah bari gap kana bubuy hui tuluy dihuapkeun. Sae mak? Sareng saha Arman ngalamarnanya mak? Ngadeheus we atuh ka Pak RT minta tulung. Dengan tosan bapa hidup mah duka iraha mulangna. Laratanana oge duka di mana boa. Sumuhun mak, insyaallah
Bada Isa Arman karompok Pak RT. Walon Arman bari sarua gep kana bubui sampe. Ka itu nama ngobrol ngaler ngidul cumarita sagala nuges karandapanku maranehanana oge mikiran kumaha lelengkah pikeun kahareupna. Panon poe mah teu eureun terus lumampah nyumputkeun sinarna diiringan ku sora jangkrik nu tingkirikik diusapan ku angin nu beuki tiris karasana. Teu kacaritakeun kumaha Arman waktu ngadeuheus ka Pak RT. Kocapkeun harita di jero imah bianah ngariung 4 jalma, bianah, Arman, Dewi sarta Pak RT anu nyang hareupan cikopi nu geus satengah deui eusina teh. Da puguh geus rada lila Pak RT aya di dinya. Pikeun nganterkeun Arman ngalamar Neng Arum ka imahna Juragan Barkah. Tos wayah meureun man, da tos tabudalapan ieu teh. Hayu urang indit, ceuk Pak RT. Bari leungeunna ngarongkong gelas cikopi, tuluy disuruput bangun nikmat kacida. Suruput. Ahai tot. Pohara ya mang otong kana nyuruput kopinya dulur dangu. Aduh. Sumuhun Pak RT, hayu. Mak, Arman angkat heula. Arman nyuhunkeun pidoana ti emak. Kituna teh bari nyungkuh nyalaman ka leungeun bianah nu jadi indungna. Doakeun akang nyawi. Sarua bari salaman kanu jadi adina. Sumuhun Kang. Walon Dewi bari imut siga anu bungah naker. Pon kitu deui Pak RT nuturkeun Arman sasalaman ka bianah jeung Dewi. Palebah panto teu poho Arman uluk salam. Assalamualaikum. Meh bareng uluk salamna teh jeung Pak RT. Waalaikumsalam. Tembal bianah oge Dewi meh bareng. Geus kitu mah bring saduana ngelengkah ninggalkeun imah bianah nuju ka imahna Juragan Barkah pikeun ngalamar Neng Arum. Diiringan ku haneutna sinar panon poe isuk, 2 urang lelempang mapai jalan lembur. Pak RT jeung Arman uplek ngobrolkeun niat hatena Arman ngalamar Neng Arum. Singketna carita, Arman nu dibaturan ku Pak RT teh geus nepi di hareupeun imah Gan Barkah. Kabeneran Juragan Barkah sakula warga nyampak di tepas imah. Assalamualaikum. Meh bareng Pak RT oge Arman teh uluk salam. Waalaikumsalam. Walon Gan Barkah. Sinarieun teh. Mangga caralik. Teu siga baheula ayeuna mah Gan Barkah teh somea. Najan ningali Pak RT datang na dibarengan ku Arman. Saduana arasup tuluy sasalaman. Arman mah cium tangan sagala ka Gan Barkah oge amburum sih teh. Tuluy gek dariuk dina kursi nu aya di tepas imahna Gan Barkah. Aya naon ieu teh? Teh asyaruas kuring mah. Gan Barkah tumanya.
kieu gan kuring teh ngahajak ka dieu nganteur Arman sarta ngawakilan kulawarga Mang Kosim jeung Bi Anah gaduh pamaksudan pikeun drekdok we Pak RT teh ngedalkeun sakabeh pamaksudan Arman pikeun ngalamar Neng Arum ka Juragan Barkah. Arman mah ukur ngeluk tungkul paromana semu hariwang sieun pamaksudanana teu kasorang kitu oge Neng Arum nu diuk gigireun Ambu Rumsih. Sedengkeun Ambu Rumsih nama neuteup seukeut ka Arman sakapeung ngareret ka Neng Arum. Tah kitu juragan pamaksudan kuring teh. Pak RT mungkas carita sanggeusna nyaritakeun sakabeh pamaksudan Arman. Gan Barkah unggut-unggutan terus pok ngawalon. Kitu nya teh. Ari kuring mah kumaha budakna wae ayeuna mah eta kalakuan kuring nu baheula ka si Kosim oge si Arman. Kuring geus nyadar mun eta teh salah. Hampura kuring nyaman. Kumaha ari Ambu? Ceuk Gan Barkah nanya ka Ambu Rumsih. Atuh kitu oge Ambu bah. Kumaha Neng Arum nawe Ambu mah. Ambu ge tos sadar Ambu teh salah salila ieu. Ambu oge nyuhunkeun dihampura ku Arman sakulawarga nyaman. Cek Ambu Rumsih paromana katingali sedih. Panonna mah neuteup ka Arman nu diteuteup ukur unggek. Sumuhun juragan kitu oge abdi sakulawarga nyuhunkeun dihampura samudayaning kalepatan. Walon Arman sawarana teh rada ngageter. Mangga atuh ditarosan budakna ku juragan, ceuk Pak RT Mairan. Kumaha Rum? Hidup teh daek jadi pamajikan si Arman? Tanya Gan Barkah ka Neng Arum. Nu ditanya ukur tungkul bari imut tuluy unggek. Tandaning Neng Arum narima kana lamaran Arman. Neng Arum teh narima lamaran Arman? Tanya Pak RT bangun penasaran. Nu ditanya ngan unggek deui. Sakali deui yeuh kuring nanya. Mun unggek deui hartina Neng Arum narima lamaran Arman. Neng Arum teh narima lamaran Arman. Neng Arum kalah ka imut siga nunahan seuri tuluy unggek deui. Alhamdulillah Jang Arman lamaran teh ditarima. Pak RT seuri milu bungah munguh nama lamaran Arman ditarima teh. Biar dunia teh asa ngacaangan pikeun Arman. Dati tadi ge hatena teh dagdigdug ser teu puguh rarasaan sieun lamarana ditolak kunu jadi kolotna Neng Arum. Ka itu namah ngobrol cacahan sagala dicaritakeun. Cikopi geus nyanding di meja sanggeusna unggek narima lamarana Arman. Neng Arum teh cengkat indit ka pawon pikeun nyieunkeun kopi. Panon poe geus nyuguhkeun panasna nu rosa. Tandaning wanci tangange geus moal lila deui. Pak RT oge Arman pamitan mulang ka Juragan Barkah sakulawarga. Teu kacaritakeun etang itung balang siar poe nu hadena kitu oge ka dieu kadituna
pikeun ngalaksanakeun hajat pernikahan Arman kaneng Arum teh. Kocapkeun harita poe Salasa di lembur sugih mukti. Ti wanci ba'da subuh di imahna juragan Barkah teh geus rame ku tatangga nu daratang rek babantu malawari teh kasebatna. Diunggal juru geus aya anu gagawe pada nyekel pakasabana sewang-sewangan. Di juru hawu bapak-bapak aya nu naheur cai, aya nu nyangu, oge aya nu gegeroh. Di jero pawon ibu-ibu na masak ngasakeun anu kedah diasakeun. Sedengkeun Pak RT mah anu minangka kokolot lembur tugasna teh tunggu para. Nu dipayun dicekelna teh ku iringan pamuda, juru parkir, meja tulis, paranti narimaan ibu-ibu nu ondangan marawebeas, jeung sajabana. Meja restorasi sareng meja buku tamu mah diurusan ku para mojang nu garilis, nu darenok, anu marontok. Kaum ulama anu sarepuh kabagean jadi panyambut tamu undangan nyalaman anu daratang. Sorak kongkorongok hayam geus teu kerep deui kadengena. Ukur aya hiji dua diliwirna angin nu tadina karasa tiris ayeuna mah geus nungtut ngahaneutan. Poe geus nyerelek ka beurang kaayaan di imah bianah oge sarua ramena. Bianah sakulawarga geus siap pikeun indit ngadatangan imah kulawargana calon panganten awewe. Singketna carita, Arman nu geus didangdanan saayana diiring ku sakabeh jalma nu milu nganteur. Awewe, lalaki, kolot, budak, bring ngabring ngalut nuju ka imahna juragan Barkah. Teu kacaritakeun oge di jalana. Rombongan panganten lalaki teh reg ngarandeg di sisi jalan hareupeun imah panganten awewe. Tuluy disambut ku palawari nu aya di dinya. Panganten lalaki diaping ku kasepuhan, lebet ka tempat anu parantos disayagikeun. Sasalaman ka kabeh jalma nu kaliwatan. Arman teh gek panganten teh diuksila nyang hareupan panghulu anu geus nyampak aya di dinya. Arman ngasongkeun leungeunna nyalaman ka panghulu. Saurang jalma nangtung bari dedehem. Reup saharita kaayaan jadi jempling. Nu tadina rame kacida. Horeng nu nangtung teh Jang Suma, katua pamuda lembur sugih mukti nu dipapancenan tugas jadi MC atawa pamindah waktu pangatur acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jang Suma uluk salam tandaning muka acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakabehan nu aya di dinya babarengan nembalan salam. Derek-dok Jang Suma teh cumarita mingpin acara. Acara nu salajengna acara inti ijab kabul akad nikah anu bade dipingpin langsung ku Bapa Panghulu. Waktu sinareng tempat abdi nyanggakeun. Mangga Pak Panghulu. Sanggeusna masrahkeun waktu mah gek Jang Suma teh diuk sila deui. Hatur nuhun Jang MC. Supados teu nyangkolong kana waktos ku abdi bade lajeng dikawitan bae ya acara akad nikah teh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tembal warga babarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Derok-dok panghulu teh mingpin acara akad nikah. Nerangkeun hukum nikah nu aya dina aturan agama, rukun lan syarat-syaratna. Geus kitu mah panghulu ngasongkeun leungeunna ka arman, pikeun sasalaman ngalaksanakeun ijab qabul akad nikah. Gang Arman tos siap kangge ijab qabul? Cek panghulu nanya ka Arman. Insyaallah siap Pak Panghulu. Walon Arman. Derok-dok panghulu teh macakeun kalimah ijab qabul, tuluy diwalon ku kalimah ijab qabulna Arman. Kumaha saksi ti panganten istri? Sah. Kumaha ti panganten pamogot? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Panghulu sarta sakabeh warga nu nyaksian ijab qabul teh ngucapkeun syukur. Pon kitu oge Arman. Cipanona teu karasa nyak celak kana pipi. Hatena dipinuhan ku sagala rasa bungah lan sedih. Bungahna kulantaran kalaksana ngadahup kaneng arum. Wanoja anu dipika cintana. Sedihna teu kasaksian ku anu jadi bapa. Arman diuk paduduaan jeung Neng Arum. Siling reret, siling alung imut. Dulur dangu sadaya, urang caritakeun kaayaan di bagian payun. Para tamu undangan geus jaljol daratang, palawari sararibuk. Kitu oge nu nyambut tamu make pengeras suara. Harita mah makena teh toa dulur dangu sadaya. Setumna oge ngangge batu batre nu disambung panjang aya kana 30na. Wilujeng sumping kahatur para tamu undangan anu tipalih kaler oge kidul, nu tipalih wetan oge kulon, anu parantos ngalengkahkeun dua sampeanana ngaluangkeun waktos kangge nyumponan pangulem kami. Hampura anu kateda tina sadaya kakirangan, boh tina panyambutanana anu diraos kirang sopan, atanapi tina suguh tamuna anu teu cop kana selera. Mangga anu tipalih Garut, Mang Darma nya. Mangga Mang Darma. Aya Mang Difarey, Mang Nanda Suganda, Mang Dedi Juhendi, Vespa PTS. Aya Mang Juhro, oge Abang Tini. Mangga nyanggakeun rombongan nu tipalih Garut. Hatur nuhun. Kahaturan oge rombongan anu tipalih Subang. Mang Deni Rosadi, oge Bunda Leni. Hatur nuhun nu ti Subang. Mangga. Oge rombongan tipalih Bandung. Aya Mang Yana Rusdiana, Mang Yohan Jeans, Mang Asep Supriyana Ciwidey. Aya Mang Karisma Sandi Ciparai. Oge Teh Lili Dalina nu palihan Kopo. Mang Epul Cililin. Hatur nuhun. Rombongan nu tipalih Bandungnya mangga dilajengkeun bae. Oge aya rombongan ti Banten, Mang Jaya-Jaya Tangerang, Mang Maskin Serang, Mang Johar Balaraja, Mang Odin Hasanuddin Cigeulis, Mang Culi-Culid Cibaliung, Teh Ratna Meti nu ti Anyer, Mang Muhammad Sahruwardi nu ti Ciruas, KDMP Pangkalan Sobang, Mang Hadi Prayitno Cisantri Sompok. Wah ieu nu ngagaduhan ujung kulon mangga. Mang Ules Sarebuan Dahu Cibaliung. Oge Mang Muhammad Alip Dahu Cibaliung. Mang Yadi Supri Bojen. Hatur nuhun. Tos sumpingnya ka acara hajatan kulawarga kami
Oge mangga karombongan nuti palihan Cikampek, Mang Osbede oge Mang Yopi Jairin, hatur nuhun. Anu ieu oge aya anu ti Cianjur Mang Samin, Mang Iwan, anu ti palih Bogorna Mang Samsu Kemang, Mang Rohmat Santoso, hatur nuhun nu ti palih Bogor. Oge aya nu ti Majalengka Mang Agus Kurdinat, anu ti Karawang Teh Kartini, nu ti Purwokerto Abah Ujang, aya nu ti Purwakarta Mang Darsono, nu ti Tasikmalayana Kang Ote, aya oge yeuh nu pangtebihan anu ti Papua Kang Karnasuanda, hatur nuhun, hatur nuhun, hatur nuhun. Oge kangge nu ti palihan opat juru anu ngalet ngabandalet. Hai tot Wilujeng Sumping, Aceng Jumar, Encep Asep, Iis Yuliani, aya Jang Keding, Andri, Wawan Didi, Heri Haryadi, oge Yuyu Supriyatna, Estera Adelaide, Aldi Pido, Ihwani Yuliana, Hasta, aya Ruswandi Adetya, aya Ade Sulaiman, oge Robi Junod, Nila Rosalinda, Denden Rustandi, Rusdianayana, Katumbiri Sky Store, oge Rian Karisma, oge Muhammad Dadang, Solahuddin Sutiana, Sugandas, Indra Papa, Mulya Dimul, aya Wawan Hermawan, aya Bon, aya Bunda Leni, oge Dewi Sri Yulianti, Najril, Deni Yakin, hatur nuhun kasadayana anu tos tiasa hadir nyumponan pangulemna Saibul Hajat. Mangga dilajengkeun ka meja tawis kangge nyeratkeun nami sarta alamat nu jelas etang-etang kangge kenang-kenangan kami sakulawarga. Diteraskeun ka meja restorasi kangge ngaraosan hidangan anu parantos disayagikeun ku kami saaya-aya. Tong isin-isinnya nu isinan mah sok teu kabagean. Hai tot kami sakulawarga nyuhunkeun doa restuna ti dulur baraya tamu undangan sadaya. Mugia putra putri kami anu nembean ngalaksanakeun akad nikah ngahiji dina ikatan rumah tangga dipasihan yuswa nu panjang tur barokah, dipanjangkeun jodona, rumah tanggana dijantenkeun rumah tangga anu sakinah mawadah warohmah. Amin ya robbal alamin. Tahun ti harita ti saprak Arman ngadahup kaneng arum, rumah tanggana ayem tentrem, tepi kaboga budak sajodo, salian jadi patani. Arman oge ngadegkeun paguron di lembur sugih mukti. Dulur dangu sadaya lalakon dedemit leuwih buyut tamat dugi ka dieu. Hatur nuhun tina sadaya rojongan dulur dangu sadaya nutos satya manco, satya ngadangukeun dongeng-dongeng emang, oge anu tos subscribe, anu tos noel tombol loncengna, oge anu tos ngacungkeun jempolna, anu tos selalu hadir di kolom komentar mengucapkeun hatur nuhun saageng-agengna. Kulantaran nanjeurna dongeng Mang Otong channel eta lantaran kupang rojongna dulur dangu sadaya. Mang nyuhunkeun dihapunten tina samudayaning kalepatan. Boh tina medarkeun ieu dongeng
atanapi tina ucap kecap bahasana. Pileleyan sapunyare pegat simpai paturai patepang deui. Urang pulungan nu arendah nu baragus nu sae nu baikna, urang alungkeun anu barututna. Amang saja undur diri. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.